Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari para wargi mukminin mukminat muslimin muslimat. Alhamdulillah sareng encep Hendriana. Tayo ayeuna mangcep kata tamuanku jamian tukang huruf ya di Bandung. Bapak Sandi. Tes huruf. Terus balik kamari Jumaah. Ah, sabaraha poe? Tilu malam biasa 3 hari. Kamana eta hurufna? Marga Bakti. Jumaah diajak ku mangari jeung ka mama. Cuma ngardi kamari teh. Diajak ku mama nya ka ieu mah. Ya syukur ada huruf mahnya kan dibalas ku Allah. Diajar. Dalam rangka siar Islam, orang nyangkatkeun diri ka Allah anu Maha Kawasa. Aduh ya Allah, tiasa kurupi-rupi cara boh ku huruj. Atanapi ngadongkapan ke tempat-tempat pengosan di mana-mana. Boh nu caket, boh nu tapi dalam rangka siar Islam, negakeun agama Islam, najerkeun agama Islam. Di dalam rangka ngaraketkeun diri ka Allah di akhir zaman anu ayeuna. Tos akhir zaman, aduh. Narangkeun dina huruf naon. Minggu nama Salat berjamaah ini penting. Pada kiamat cenanya. Euy, kapal. Oh, teu apal. Kiamat mah teh nyaho Allahu alam. Masalah kiamat mah wallahu alam, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Moal Allah anu uninga. Para nabi teh anu terangkeun. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Isa, malah Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad oge teu terangkeun iraha pidongkapeunana kiamat. Para malaikat oge teh anu terangkeun, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, sadayana. Para malaikat teh anu terangkeun. Wallahu alam. Masalah kiamat ulah diramal-ramal soalna naon rahasia Allah. Moal aya anu nyahoeun ulah ngaramal kiamat. Moal aya anu nyahoeun sabab anu terangkeun mah Allah Subhanahu wa taala anu Maha Kawasa mauninga maha menentukan. Aduh Gusti begini tebihkeun tina kiamat teh. Murangkali masih aralit keneh karunya. Aki Haji Oma Irama ge urang Tasik penyanyi lagu kiamat. Aliman ku kiamat teh sieun. Oma Irama lumpat tuh sieun kiamat. Di mana ada teh hurufna? Di Marga Bakti. Manya mangke cita apa Marga Bakti orang dieu manya. Apa tuh marga bakti urang sering kali itu. Baheulanya. Nya. Kanu gede geuning ngajaro asup pajalan Ciketak teh bisa. Ai Bapak Sadi teh urang mana? Bandung Cibaduyut. Oh, orang di Bandung ya teh. Di mana Bandung teh? Cibaduyut. Oh, Cibaduyut tukang naon atuh? Tukang sepatu. Tukang anggur ya nama. Tukang anggur. Sok huruj. Ulah ngaramal kiamat. Sabab anu terang kana kiamat mah Allah Subhanahu wa taala. Mang Cep Hendriana Ustaz Santono Yontoro sareng Bapak Sandi ngaturkeun nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.